Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman rahmat salam kajunjunan Muhammad Rasul pilihan waktos Nabi diisrokeun neraka ditinggalikeun ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi ari anu kahijina nu digantung teh rambutna bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna ari anu kaduana digantung sareng letahna nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna ari anu katiluna digantung payudarana bongan nyusulin anakna teu saijin salakina ari anu kaopatna digantung dua sukuna bongan kaluar imahna teu saijin salakina ari anu kalimana ngadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong aib batur ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna sababna dosa manehna masyhur di alam dunyana terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja ari anu katujuhna digantung dua sukuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna lajeng dibelit orayna sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka istri tara salatna oge tara puasana tara mandi janabahna oge teu daek wuduna
waktu di alam dunyana ari nu kadalapana raraina jiga celengna awak siga keledaina eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna ari nu kasalapana raraina jiga satona tukang fitnah jeung ambekna kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari nu kasapuluhna raraina siga satona seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamere ti salakina teu pisan ditarimana dengki jeung iri hatena teu taat ka salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tak kitu teh siksaana istri nu loba dosana bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangerana muga urang sing diraksa tina dosa anu eta jauh tina maksiatna istiqomah ibadahna.